pendengar itu harus ngupingkeun. Leres? Kucepil supados nyecep jem. Leres gitu? Tidak ada alasan ibu bapak, terutama ibu-ibu, mau yang nampak atau nunyumput tekengeng miring pidato. Jempe narah tertib supados elmuna katewah ku urang sadaya. Ujungna bisa kita amalkan. Jadi tujuan ngaji teh kupingkeun, pahami, amalkeun. Eta tujuan ngaji teh. Lain caukur udar ider, ubrang abring, seragam seminggu 5 kali